mitra nu mulia nu sami-sami ngabandungan dongeng. Mang Jaya nuju ngahanca carios nyambung nu judulna nyaeta Kasarung Kasayang Maung. Anu mana ti karaos ayeuna nincak bagian ke-15 para mitra. Sabada Mang Jaya namatkeun bagian ke-14, ayeuna ngahanca bagian ke-15. Mangga nyangakeun bae etang-etang hiburan pang beberapa. Gitu bahasa Sunda para mitra. Geuningnya ye upami bade hudang meta 200 rupiah hudangnya para mitra. Ye upami hudangna sumanget kuniang hudang para mitra. Aduh bari sumanget hudangna para mitra kuniang hudang. Tapi hudangna kaleket para mitra. Aduh bari jeung ieu rada males eta namina kuliah hudang para mitra. Bari kuliah udang lagi eta ya bari pabalesan gitu tah. Benten sareng kuniang hudang sumanget eta para wargi tapi kuliah udang bari ieu babatak juga. Aduh naon deui sudah pagawean ieu. Kira-kira itunya para mitra sadaya. Aduh ieu para mitra sadaya eta bahasa Sundanya gitu. Kecapangantirna. Dongengna nu judulna Kasarung Kasayang Maung karangan Kiliksa dina bagian ke-15 urang lajengkeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra pamirsa sadaya, mangga urang lajengkeun deui dongeng enteng nu judulna nyaeta Kasarung Kasayang Maung karya Kiliksa. Mang Jaya ngahaturkeun nuhun ka para mitra sadaya. Mudah-mudahan para mitra salamina aya dina ginanjar kawilujengan. Mangga wilujeng ngadangukeun dongeng enteng judulna Kasarung Kasayang Maung karya Kiliksa. Kahaturkeun etang-etang hiburan pang beberahmana. Mangga nyangakeun. Para mitra, carim teh harita teh rek mere duit ka Aki Somad. Tapi ku Aki Somad kalahka teu ditarima duit teh, malah nyarita kieu. Ulah jang Sarim. Sabab ari Aki mah terang ngajualan jampe. Ilmu jeung jampe mah lain jualeun tapi amalkeuneun jeung bagikeun ka bardarea. Aki mah sanajan teu dibere duit ge ridho lillahi taala asal jampe ti Aki ku ujang dilakonan kalayan ikhlas. Malah sawangsulna lamun jang Sarim mere duit sakieu lobana papatah ti Aki teu dijalankeun. Nyeri hate Aki teh sigana. Lantaran duit mah sakumaha lobana ge bakal beak. Beda jeung ilmu lamun dibagikeun teh sok ngalobaan ujang. Tah kulantaran kitu duit mah bawa deui ujang. Pake maraban anak pamajikan anggur mah. Cek Aki Somad bari surudut ngadorongkeun deui bungkusan duit. Kahareupeun Aki Sarim. Ku si Sarim surudut deui dideukeutkeun ka Aki Somad bari nyarita. Tukeng kitu ki da abdi mah sanes bade meser jampe nanging ieu mah kagegelan we ti abdi ka sepuh. Hatur lumayan we mugi Aki kersa nampi. Pepeuriheun nuju teu gaduh abdi teh tara tiasa masihan ka Aki. Mangga tampi we ki. Cek si Sarim keukeuh peuteukeuh hayang mere ka Aki Somad. Sedeng nu diberena keukeuh peuteukeuh mung nampanan. Tungtungna eta bungkusan teh pilih genti pada ngasrak ngagusrak gusruk dina palupuh. Nepi ka lecet bungkusna. Barang bungkusna geus lecet mah geus molongo hanapna bakat ku hayoh dikaritu kadiekeun. Tungtung namah duit nu receh wungkul teh paburantak, ayang-ayangan nu satuluyna plus-plus maloncor kana congang, nu panganggeusan mah bayatak bae di kolong imah Aki Somad. Geus kitu mah ger. Aki Somad jeung si Sarim saleuserian meniting barakatak. Duanana silih salahkeun ari nu pangheulana nyarita, si Sarim bari diselang ku cecengiran. Kedaki mah kitu teh lah. Cobi upami tadi di sakuan mah panginten moal buyar. Mobil parantos kieu ki. Puguh jang Sarim nu salah mah hayo digusruk-gusruk kana palupuh. Mangkaning loba congangna palupuh Aki mah. Lamun geus kieu mah kapaksa jadi milik incu Aki nu sok ulin di kolong meureun. Dasar milik incu eta mah. Nya sawios atuh kieu upami kitu mah. Kumargi parantos wonten abdi-abdi teh bade permios atuh ki. Sareng teu hilap disuhunkeun pidoana ti Aki. Sajabi ti kitu teh mugi Aki kersa ngahapunten kana sagala rupi kalepatan abdi. Boh nu parantos karaos atanapi nu tacan karaos.
Cek si Sarim bari solongkrong ngajak sasalaman ke Aki Somad. Ku Aki Somad digancang-gancang ditampak bari nyarita deui. Ujang, didoakeun pisan ku si Aki sarta sagala rupa kasalahan yang Sarim ku Aki dihampura ngan sabalikna kasalahan Aki ge kudu dihampura ku Jang Sarim. Jeung kade poho segala pepatah Aki kudu dilakonan sangkan Ujang pinanggih jeung kasalamatan. Cek Aki Somad bari porosot dampalengeun si Sarim dilesotkeun. Pok si Sarim nyarita deui bari nangtung. Sami-sami ki ulang silih hapunten we. Permios atuh ki. Jangan itu didoakeun ku si Akinya. Jawab Aki Somad ponok. Ari si Sarim leos ningalkeun Aki Somad. Rek balik ka lemburna. Saditingan aku si Sarim Aki Somad ngomong sorangan. Jeung ditibatan dicarokot ku barudak mah mending buru-buru dicokot ku aing ta duit teh lumayan keur meuli bako. Cek Aki Somad para mitra karayap asup ka kolong imah terus mulungan duit anu ngabarak ayang-ayangan. Barang geus anggeus mulungan duitna sok di luhur. Ai pok teh di luhur anu nyarita horeng nini anteh pamajikan Aki Somad. Ngenta kami sawareh Aki. Ulah dikepeul sosoranganan boga rejeki teh. Da kami ge lamun boga duit teh sok dibagi dua jeung Aki teh. Sok pikeun ka kami sawareh. Cek nini anteh bari namprakeun dampaleungeun kawas budak. Aki Somad kacida reuwaseunana da tadi mah nini anteh teu aya di imah. Pok Aki Somad ngajawab. Kunaon ari maneh nini? Teu pupuh asana teh. Aki mah da teu boga duit hiji-hiji acan. Kakarayapan di kolong sote teh semenerkeun paranya hayam. Lantaran lamun teu diroris bisa aya careuh nu asup ke. Temal Aki Somad bari karayap keluar di kolong. Nini anteh pok nyarita. Ulah kitu lalampahan teh. Da kami ge geus nyaho malah ngadengekeun salila Aki ngobrol jeung si Sarim. Nu watak tong salingkuh ka kami teh da kadenge kabeh ge. Hitung-hitung uang denger we atuh. Cek nini anteh bari jeung nuturkeun. Aki Somad nu geus unggah ka imah. Amu sugan Aki teh maneh teh can datang. Lantaran jempe wae geuning. Nyana maneh mah gatuh suguhan Jang Sarim teh. Ieu mah mani teu cai-cai acan ari kana rezekina mani kekereubut ciga budak leutik. Ulah kitu ke mani ni ngirakeun. Lamun aya semah teh aku ulah diantep kawas tadi. Hampura we sakali ieu mah Aki. Kami teh tari masalah lantaran teu ngaku ka semah. Keun lamun isuk pageto Jang Sarim ka dieu deui. Rek disuguhan ku kami teh ngarah mere duitna ka kami rada gede. Jeung moal ka si Aki lantaran si Aki mah pura-pura teu butuh. Jiga nu heueuh loba duit. Ari nu merena geus balik mah meni buru-buru ngarayap ka kolong. Cek tini anteh rada jebi ngece ka si Aki Somad. Geus puguh Aki Somad oge rada keheuleun. Pok nyarita bari nyekelan saku baju nu pinuh ku duit receh 10 perak. Uluh gagabah nyarita teh maneh manini. Awas ya nini. Lamun nyarita sakali deui moal dibere duit sia. Duit rek dibelikeun kana bako kabeh ku Aki. Moal atuh Aki sok nenta kami saringgit rek meuli seupaheun. Jeung meuli minyak tanah saringgit, jeung meuli lauk asin ieu saringgit. Naon teh lah sakalian neangan beulieunana Aki. Jadi kumahanya lah. Meuli samak 2 perak. Cek nini anteh bari norolang nyebutan beulieun. Somad ngahuleng ngadenge caritaan nini anteh. Terus nilep-nilepkeun ramo leungeun hiji-hiji bari kekerjeman jiga nu keur dikir. Horeng keur ngitung duit Aki Somad teh lantaran pamentan ini anteh kacida lobana pok Aki Somad nyarita. Jadi sabaraha duitmu kabalanyakeun ku maneh teh nini? Heuh nya meureun 3 ringgit jeung 2 perak. Mun aloba-loba teuing ari bagian Aki sabaraha ketip kitu? Cek Aki Somad bari kerung. 5 ketip bagian Aki mah. Ari maneh wat sarakah teuing nini pira aku tega mere 5 ketip ka si Aki. Pan Aki nu meunang rezekina ieu teh. Itu si Aki meuni bari nyebut sarakah ka batur. Pan duitna ge Aki keneh kami macan kabere hiji-hiji acan. Acannya. Syukur ari acan mah. Sok urang bagi 2 we meh adilnya. Cek Aki Somad ku siwel ngaluarkeun duit tina saku. Geus kira-kira adil nurutkeun pamikir Aki Somad. Bro, sawareh dibikeun ka nini anteh. Sawareh diasupkeun kana sakuna.
geus dibagikeun duit mah leos Aki Somad keluar, nya kitu ninian teh cigana teh rek jarajan lantaran kalakuan teu beda jeung barudak bae. Si Sarim para mitra. Harita geus tepi deui ka imahna, kasampak di imahna bilam sini keur ngobrol jeung pamajikanana. Nu katelah Nyi Omah, barang si Sarim datang pok bilam sini nanya pangheulana. Harna tas di mana Jang Rim? Meni buburitan kieu. Wangsul ti Cianjuang bi. Tos lami bi di dieu. Ipu gue lila mah malah cigana teh aya sajam. Meni kesel ngobrol meni sing sireumeun. Ngajak ka dieu bibi teh lantaran julungan ku si Abah Jang Sarim kudu ka ditu cenah. Cek bilam sini. Heuh. Aya naon nya binya? Nya sarareuwas teuing kuring mah da. Rasaan mah teu boga dosa ka si Abah teh. Cek si Sarim pura-pura heran. Padahal para mitra dina hatena mah geus ngarti tang tubah suri teh bakal nanyakeun totopong nu kumanehna dicokot di hiji kamar. Ari bilam sini pok nyarita bari nangtung lalaunan. Ah, nya duka teuing Jang Sarim, kaditu mah lah. Da moalna naon ku si Abah oge, bawa teuing rek dibere duit jeung kudu disurutu si Abah teh. Tak kitu we nya Jang Sarim, da kuring mah geus lila teuing rek balik bisi si Abah ngarep-ngarep ongko. Oh nya mah atuh bi, ke upami perantos leureus capek, kuring bade ka ditu. Rek diajak ngadongeng si Abah teh ku kuring. Heuh syukur atuh Rim, hayu ah, mesti kaburut-burit manten. Mangga bi mangga. Jawab si Sarim pondok. Bilam sini geus pamitan leos ningalkeun si Sarim jeung pamajikanana. Sanggeus bilam sini jauh pok Nyi Omah nanya ka si Sarim. Kang Sarim, namun dikamallinaan teuing ulin teh. Pira ku aya kieu ka karabali? Abdi mah ni kesel ngaladenan bilam sini ti tadi. Cigana lamun Kang Sarim teu buru-buru datang mah moal ka balik ta semah teh. Cik Nyi Omah rada nganaha-naha ka salakina. Gancang ku si Sarim dijawab. Heueuh keun bae da tara unggal poe. Aripangna akang rada lila lantaran aya bada mikeun jeung Aki Somad. Panjang lalakonna teh, ke urang dongengkeun ku akang. Ayeuna ngeta cai heula atuh hayang nginum ye. Cek si Sarim gek diuk dina bang barung. Urut diuk bilam sini ari Nyi Omah leos ka dapur, teu lila geus datang deui bari mawa ceun teh. Pok Nyi Omah nyarita deui. Namanggih naon Kang? Jeung aya naon meuni los-los ka Aki Somad ka capek-capek pan jauh ka Aki Somad teh. Heueuh ari capek nama capek. Tapi kulantaran pentingnya kapaksa we capek-capek ge ini. Keula ulah rurusuhan. Ulah rusuh. Meh itu salah nyarita lah. Akang rek nanya heula ka Omah. Ari bilam sini ngobrol ke naon tadi teh. Jeung ngirim naon ka dieu? Cek si Sarim bari regot nginum heula. Nyi Omah pok ngajawab. Ah, ngobrol nu teu paruguh we ngaler ngidul. Mun kikirimanna mah loba, malah sangum hampir setengah boboko manghi keur dahar urang sarereha jeung barudak. Ngandeungeunna geus beak di dalahar ku barudak tadi. Ari Kang Sarim gawe naon atuh di basuri teh? Lain jeuh. Akang tadi tah momean kenteng. Malahnya tadina pisan mimitina nu rek didongengkeun teh. Tapi ari mimitina mah pisan mah lah alatan totopong sakumaha geus dicaritakeun ka Omah kamari geuning. Nya inget abdi oge teras kumaha nasibna totopong teh Kang? Kieu lalakonna teh nya. Waktu akang keur ngomekeun kenteng di imah basuri, dina panungtungan digawe akang menerkeun kenteng luhureun hiji kamar. Barang akang ngareret ka handap, akang ngarenyag luar biasa. Leuwas kuda lantaran di eta kamar loba sasajen. Sakurilingeun eta kamar dihias ku samping batik siga kamar panganten. Nganupang anehna, di dinya aya totopong akang nu kamari dibikeun ku bilam sini. Totopong diwadahan dina baki nu dijieun tina perak. Ari sakurilingeunana aya duwegan sababaraha hulu. Nempok itu teteg gue, akang boga sangkaan goreng. Bah Suri pasti munyung ka siluman buta hejo. Jadi nu sok diobrolkeun ku batur teh sigana mah bener lantaran geus jangos sorangan kamari paranti nyuguhna. Tah kulantaran kitu, akang boga sangkaan nu leuwih goreng. Lamun kitu kaayaanana tang tu akang rek disebakeun ka siluman ingon-ingon Basuri. Barang ku akang geus kapikir nepi ka dinya, teu diengkekeun deui dicokot we totopong teh dina baki teh. Kitu lalakonna mah. Cek si Sarim regot nginum deui siga nu kacidahana angna. Nyi Omah mending ngarengheap bakat ku kaget ngadenge caritaan salakina. Pok Nyi Omah nanya bari neuteub seukeut ka si Sarim salakina teh. Uluh, kutan kitu Basuri teh nya Kang. Paingan atuh pira oge totopong mani ditukeran ku pare jeung duit sakitu lobana. Jabah hutang dibebaskeun kabeh.
bodoh we urang teh Kang Sarim bat haripet ku teu teureuyeun jeung gancang kabengbat ku harta teu nyaho nyamba urang didoho ku Basuri kumaha atuh ari geus kieu Kang mangkaning sakabeh pangirim ti Basuri geus beak di dalahar ku barudak jeung ari totopongna dikamanakeun ku akang cek nya omah bangun kacida ngarasa hariwangna lantaran geus loba conto nu kajadian paeh ngadadak nyaeta nu matak akang los-los ka Aki Somad teh ngabadamikeun soal ita ari ceuk Aki Somad teh kieu geura ceuk si Sarim anu saterusna para mitra barabat nyaritakeun sakabeh papata Aki Somad kabeh para mitra sadaya dibejakeun papata Aki Somad teh taya nu kaliwat saeutik oge teu ditamahan teu dikurangan estuning sacerewelena sanggeus ngadongengkeun sagala rupa kateranganana atuh harita teh para mitra Jang Sarim nyarita deui kanu jadi pamajikanana kitu teh ceuk Aki Somad teh ngan pikeun bukti yen akang bener-bener hiji masalah nya taya saksina nya totopong nu ku akang disokot deui ti kamar panyepen Basuri cek si Sarim bari ku siwel ngaluarkeun totopong nu dibeulitkeun dina sajeroeun bajuna terus ditemongkeun ka pamajikanana ari nyi omah gap nampanan bari alak ilik disidik-sidik barang geus tetela pok nyi omah nyarita euleuh nyawe Kang Sarim ya totopong teh nu ku akang teh kamari da apalap dige kana totopong akang mah ari geus kieu rek kumaha Kang Sarim narek ditepungkeun Basuri teh rek ditepungan sabab tangtu meureun Basuri bakal nanyakeun perkara totopong ceuk nyi omah bari melong ka Jang Sarim teu kudu hariwang ayeuna mah lantaran akang percaya kana sagala caritaan Aki Somad malah tu nyi sanu nyaho Basuri bakal malik nyaah ka urang da kulantaran kitu akang rek ditepungan Basuri teh malah rek ayeuna mah ayeuna bisi peuting teuing geus isa can ieu teh kitu ceuk si Sarim nanya ka pamajikanana geus Kanjung atuh tepungan heula Basuri bisi peuting teuing sajabat kitu ngarah buru-buru ka nyahoan nah rek kumaha maksudna Basuri teh bari rek nyanta surutu ceuk si Sarim jeung nangtung kalayan teu loba catur leos si Sarim ini trek muru ka imahna Basuri sarta teu tingalin totopongna dibawa rek dibikeun kanu bogana teu kungsi lilage si Sarim geus tepi ka imahna Basuri terus si Sarim ngetrokan panto bari pupuntenan sababaraha kali si Sarim pupuntenan ngajanteng deukeut panto kalayan teu kudu harita teh kudu terak berai panto aya nu muka Oreng Basuri nu muka panto pok Basuri nyarita lo beninjang Sarim sok aja rojang ku abah teh diarep-arep ti tadi keneh mun geus kesel ieu teh nyari beung sosongeteun ka mana heula Jang Sarim teh tas ngurak atawa nguseup ceuk Basuri bari gek diuk deui dina kursi urut tadi ari si Sarim hidang nuturkeun sarta gek diuk dina kursi nu lowong bari nyarita wangsul nguseup abdi teh bah nanging teu hasil hiji acan laukna teh kumaha bah teu aya deui lini di dieu wah maneh mah pilaku hayo wae lini boseneun atuh lini gari terus-terusan mah ari Jang Sarim geus dahar acan parantos bah samali parantos 2 kali neda teh rupi abah pangnanangan kieu ka abdi teh aya pikeun sae naon bah asa rareuwas abdi mah cek si Sarim mimiti muka obrolan nu rada penting ari Basuri memeh ngajawab ngahulang heula siga nu mikir-mikir pikecapeun sanggeus rada lila kakara ngajawab teu kudu reuwas Jang Sarim da lain rek ditakon ku jaksa abah mangangkir ka Jang Sarim sote hayang aya batur ngobrol we atuh ceuk paribasa teh mah tambah sore-sore jeung ngarah teu loba teuing lamunan ari aya batur mah batur ngobrol kitu maksud teh ngan memang saja bati ngobrol teh aya picaritaeun abah teh tapi samemeh ngobrol mending urang udud heula sok nyokot surutu hiji kadinya ceuk Basuri bari song mere surutu ka Jang Sarim Sarim kacida atoheun kalayan teu kudu ngadua kalian ditawaran deui kop si Sarim nyokot sabatang padenyun Basuri jeung si Sarim arudud haseup sing serebung menimulek sajongjongan mah duanana ngahuleng we taya nu nyarita Basuri teh nyaan ngajak ududna teh lantaran salila surutu can beak mah jarempe we taya nu nyarita si Sarim sajeroneun kitu bari mikir-mikir pikecapeun kumaha kira-kirana nerangkeun masalah totopong ka Basuri sabab lamun salah nyarita bisa goreng akibatna sedang Basuri sarua deui keur mikirkeun picaritaeun
Numernah ngeunaan totopong nu leungit di kamar panyepen teh nu rek nyarita ari rek nyarita terang-terangan sarua we jeung ngabudalkeun rahasia sorangan ari teu terang-terangan nu digawe menerkeun kenteng imah basuri ngan si Sarim wungkul malah teu buru-buru ditanyakeun soal sieun rahasia basuri disebarkeun ka balarea. Sanggeus basuri mikir nu asak tungtung nganyokot hiji kaputusan pok basuri nyarita sajeroning hatena. Yen teuing rahasia aing diucaceh ka nu sejen mah ning si Sarim diolok ku aing moal tulus disebakeun sarta rek dibeuli hatena sangka nurut ka aing jeung nutup sungutna. Cek basuri dina hatena nu geus mikir kitu mah pok basuri mimiti deui nyarita ka si Sarim. Lain Rim, sabenerna pangna Abah ngonang ka Sarim teh aya hiji pasualan anu perlu dibadamikeun jeung Sarim. Nu jadi sababna teh tayalian iwa ti totopong teh cek basuri nyaritana karek nepi kadinya diselang heula ku nginum ari si Sarim pok nyarita totopong. Nah kumaha kitu bah? Cobi abdi pasihan terang manawi we tiasa nulungan ka Abah. Cek si Sarim pura-pura canyaho we padahal totopong mah harita geus dibabawa ku manehna. Cek pamikir si Sarim hayang nyaho heula kumaha karepna basuri. Ari basuri pok nyarita deui. Ieu Gerarim. Ngan samemeh Abah rek nanya heula ka Sarim. Nya kira-kira jang Sarim sanggup sarasia jeung Abah? Har. Nah, ya rahasia naon bah? Punten abdi mah moal waka ngawaler ye margi teh acan terang eusina Rusia. Janten saya nama mah we carioskeun heula ku Abah. Saupami eta Rusia katimang penting, tangtos ku abdi bakal dibunian eta Rusia teh bah. Nanging sawangsulna upami ngan sakadar kaulinan mah teu tiasa. Komo upami matak ngarugalkeun ka abdi mah terang-terangan we bah. Supados gampil ka hartos lah ku Abah. Terus terang kitu tah. Cek si Sarim ngahaja nyaritana rada tegas saeutik. Ngarah basuri rada meped. Da cek pamikir si Sarim katingali basuri geus katingali nyumput ka gigirna teh nyirikeun yen manehna eleh dina babar. Basuri meuni rada ngahuleng ngadenge caritaan si Sarim kitu. Tapi teu ieu ditemongkeun ka si Sarim mah kalah pok nyarita bari seuri dijieun-jieun. Nu matak tetela tegas jang Sarim mah boga pamadegan teh alus jang alus pisan da teh. Memang jelema mah kudu kitu jang Sarim. Kudu kitu radi jelema mah lantaran karasa ku Abah ge. Babari nyang hareupanana ari ngobrol jeung duani blak-blakan mah. Lamun pamadegan jang Sarim gitu, apa rek nurutkeun blak-blakan ngarah gancang ka harti ku jang Sarim. Kieu geura jang Sarim nu dimaksud ku Abah teh. Ari perkara Rusia Abah saeutik ge moal matak ngarugikeun ka jang Sarim. Malah jigana sabalikna, lantaran Abah sanggup ngajamin segala keperluan jang Sarim jeung anak pamajikan. Sajabati kitu, lamun jang Sarim boga kahayang tangtu ku Abah dicumponan asal buru-buru nyarita ka Abah. Da kitu jang Sarim. Cik, tepi kadinya kaharti atau acan. Cek basuri nyelang heula nanya ka si Sarim. Kartos bah mangga lajengkeun sasauran teh. Heus ukur. Kieu geura jang Sarim. Abah teh kalungitan totopong ti kamar panyepen. Ari kamar panyepen teh hartina hiji kamar paranti Abah nyepi musirkeun sagala rupa perhatian. Tah kulantaran poe kamari nu digawe di Abah teh ngan jang Sarim wungkul, jadi kapaksa Abah terek nanya ka jang Sarim. Naha eta totopong teh dicokot ku jang Sarim kamari atawa henteu? Cik jawab bisa jujur-jujurna. Da ku Abah ge moal dina naha-naha. Ieu mah ngan hayang nyaho wungkul. Cek basuri bari melong ka si Sarim. Si Sarim kulantaran geus kajudi ti tadina. Yen basuri pasti bakal nanyakeun totopong, gancang ngajawab tegasna keur. Memang abdi bah nu nyanak eta totopong teh. Malah saleresna abdi parantos gaduh maksad bade nyangakeun deui totopong ka Abah. Nanging sanaos ieu totopong bade disangakeun ka Abah, ari nyawa abdi mah moal tiasa kasangakeun. Jalaran abdi oge masih kene betah hirup. Tayina mah mangga we totopong ku abdi dipasarahkeun, nanging Abah kedah janji ka abdi. Margi terus terang we, abdi teh horea mari kedah janten eusi pujit buta hejo mah bah. Cek si Sarim nyarita estu teu euleum-euleum. Tog moal teh lain bobodoan.
ciga nabai hayang puas nenggel ka Basuri. Malah harita ge Basuri menirepkeun rai pias pakat kurewas ngadenge caritaan si Sarim nu teu make tadeng aling-aling. Tapi sanajan kitu Basuri pok maksakeun nyarita bari itung-itung ngimutan kareuwas. Oi. Nya ti mana jang Sarim nyaho nepi ka palebadinya dararasaan abah mah teu boga niat kitu ka jang Sarim teh. Ujang ngadenge ceuk batur meureun nya. Ari abah teu kedah dipining-pining bah. Margi abdi ge terang kana kalakuan abah teh sanes ngandalkeun beja ti batur. Nanging hasil panalungtikan abdi sorangan. Katurug-turug totopong abdi anu kubilam sini dipeser aya dina sasajen di kamar panyepen. Tah kubuk tos anungan sakitu ge abdi mah parantos gaduh kayakinan nu panteng yen abah teh bade nyebakeun nyawa abdi ka siluman. Sajabati kitu totopong abdi teh dipeser nganggo harga nu teu umum jeung batur. Sarta eta totopong kapendaku abdi di hiji kamar nu pinuh ku sasajen. Janten jelas abah ngingu siluman kanggo ngeruk harta banda kakayaan bari ngorbankeun nyawa batur. Salah saeji nu bade dikorbankeun nya abdi pisan. Tah kumargi kitu abdi munut ka sangem ti abah, sangkan abdi sakulawarga ulah diganggu. Upami abah teu kersa janji ka abdi, ye rusia abah bakal disebarkeun ka sakabeh jalma nu aya di lembur. Sakitu bah, cobi bae lah kalayan satria bah. Cek si Sarim bari dangah. Lir satria menang perang para mitra. Bungah ge sasil ngagedageun jiwa Basuri. Puguh Basuri meuni beuki pias asa dibolekerkeun para mitra. Bolekerkeun sagala rupa eta ku si Sarim geus cek paramisa diboretekeun sing sagala rupa kasalahan Basuri teh. Hartina mah si Sarim ciga bener-bener nukur dina kaayaan jaya tur menang perang. Para mitra sadaya, sabada tadi digambarkeun nya tadi bolekerkeun ku si Sarim ngeunaan Basuri teh. Basuri harita teh nyarita sabada ngahulang sakedeuk. Waduh, teu sangka jaman Sarim bade luluasan kitu. Tenang heula jang Sarim. Tenang heula Tenang heula jang Sarim. Ulah rusuh-rusuh teuing ngarasal se jeung tumanina. Sakabeh caritaan jang Sarim ku abah kaharti pisan. Malah ayeuna mah kapaksa abah terek nyarita terus terang ka jang Sarim. Sakumaha nu geus dicaritakeun ku jang Sarim teh bener jang. Palebah dieu abah rumasa eleh catur ku jang Sarim. Sarta abah janji moal rek wani-wani ngaganggu katengtreman jang Sarim sakulawarga. Asal jang Sarim sarua kudu janji ka abah. Warek ngabejakeun rahasia abah kanu sejen. Malah pamajikan jang Sarim ge ulah dibejaan. Malah minangka panyangcang jang Sarim ku abah rek diberi duit ayeuna keneh. Sarta di mana jang Sarim aya bubutuh atau pangabutuh datang we ka abah tong asa-asa. Sakitu jang Sarim aya. Arti namanya keperluan abah teh. Kumaha jang Sarim sanggup nyumpunan paminta abah. Cek Basuri bari netep seukeut kasih Sarim jiga nu hayang dipikarunya. Kumaha ari si Sarim para mitra? Si Sarim meuni bunga heunaker ngadenge caritaan Basuri. Lantaran eta pisan nu kumanehna diarep-arep pok si Sarim ngajawab. Janten kitu kapalaya abah teh. Nyari kanggo abdi mah taya wagelanan abah. Sareng abdi janji bade nurut kana sagala nu parantos disaurkeun ku abah na we. Tah kumargi parantos pada ngedalkeun janji ayeuna namanya bah. Sumangan nyangakeun dia totopong teh. Margi ayeuna parantos janten milik abah. Cek si Sarim bari mikeun totopong ka Basuri. Tapi Basuri teu daekeun nampanan kala kapok nyarita. Kop wae totopong mah pake we ku jang Sarim kadinya. Da abah mah loba totopong mah, malah mun jang Sarim hayang mah. Ku abah dibere deui itu. Geus we sakabeh nu geus kaliwat mah anggap eueuh we ngarah teu jadi pikiran jang Sarim. Anggap cincai kitu tah. Tong diinget-inget popohokeun. Ngan lamun aya perlu naon-naon ulah era-era datang ka abah kitunya. Oh nya upami kitu mah atuh hatur nuhun ba. Samalihna abdi ari saleresna mah teu hoyong ku abah dipupujuhkeun teh. Teu kedah bro parena, bro artosna soak abdi teh nampina ge ari seueur-seueur teuing mah bah. Margi ari nu dipiharep ku abdi mah sanes hartabana nu bro-broan. Margi nu kitu mah sanaos sesah oge masih keneh tiasa dipilari.
Nanging nu janten cita-cita abdi maka hiji. Abdi hoyong hirup-hurip kalayan ayam tentrem, ulah diganggu ku kasieun, kaduana hoyong bebas tina ancaman bahaya pati siluman ingon-ingon abah. Nanging sok sanaos kitu. Sanes hartosna abdi sieun ku pae, Pak. Dari kanggo abdi mah pati teu matak gimir. Ajal teu matak kariwang. Eta mah teu langkung anu ngeresakeun we da saur paripaos bujang-bujang siang sanaos janari tengah peuting. Ridho abdi mau parantos mangsana mah. Kitu. Abdi mah teu ngagaduh-gaduh. Dan nu ngagaduh pati, nu ngagaduh nyawa mah angin pangeran, Pak. Da ieu nanging abdi mah moal ngantep saupami aya jalmi nu bade dalek nyoba-nyoba ngalanyawa nyulik ti abdi. Margi nu disebut sabar teh hartosna sabar dicabok pipi katuhu, nyodorkeun pipi kenca. Nanging kedah tiasa ngabedahkeun antawis hak sareng kewajiban. Salah sawios kewajiban nu kedah dilaksanakeun, unggal jalmi nyaeta kewajiban pikeun ngabela kasalamatan dirina pribadi kitu bata. Tah ku jalan kitu ba. Abdi alim disebakeun ka siluman buta hejo. Sanes abdi sieun ku pae sanes. Nanging usaha abdi kanggo ngabela kasalamatan diri pribadi abdi sorangan, ta eta tujuanna oge. Saupami abdi parantos hasil ngabela kasalamatan awak sorangan, hayang nyoba-nyoba ngabelaan awak batur. Margi saupami tiasa ma abdi teh hayang nulungan ka abah. Sabab katingalina ku abdi, abah teh jiga nu sangsara pisan geuninganna. Cek si Sarim menite kirim-kirim sigana teh. Bah Suri ngahuleng ngadenge caritaan si Sarim. Sajongjongan mah Bah Suri teu bisa nyarita gawena molohok bengong, siga nu jauh paninengan. Tapi sanggeus rada lila kakara Bah Suri ngomong deui. Oh, kaharti ku abah ge Jang Sarim. Tapi sangsara palawah mana na abah teh, da ceuk pamikir abah mah asa teu kangsara teu karasa sangsara. Pare teu kurang, duit loba, lauk tinggu dubuk di balong, huma ngaplak, sawah puluhan hektar, dahar seubeuh pake gining, sangsara dina soana naon ai abah. Cek Bah Suri bari pepeta siga nu keur pidato. Si Sarim nya kakak seuri bari pok nyarita deui. Ari abah bet kieu geuningnya. Kieu geura cek pamikir abdi mah bah. Nu disebat senang teh sanes ngan saukur kudu baklibu ku harta bana bungkul. Tapi kedah senang sagala-galana, senang lahir senang batin. Ti beurang teu hariwang rumingkang, ti peuting teu serungsing kulem, jeung batur salemur akur, jeung tatangga tara pasarea. Lamun nulung tara bari mentung, lamun narang tara bari ninca. Tah saupami parantos kitu name karaos senang na hirup. Lantaran kusasama pada ngahargaan, ku tatangga pada ngahormat, kunu jauh pada ngajugjug, kunu anggang pada ngadatangan, sadayana pada palai nepangan bari silaturahmi, lantaran ngarasa kahutangan budi ku abah, nanging sawangsun abah. Saupami kalakuan abah minculak misah ti batur, bujeng-bujeng pada ngahargaan, malah kalah pada ngupat sareng pada ngagoreng-goreng bari meurepan. Kabumi abah bujeng-bujeng aya nu kersa silaturahmi dasar yeuna. Sajabi ti kitu salamina abah ngaraos teu geunah cicing jalaran kedah ngulincer milarian jalma nu kira-kirana tiasa dianggo para siluman atanapi seba teh. Tah palebah dieu bah kasangsaraan abah teh. Malah nu langkung repot deui saupami siluman nu ku abah diingu ngambek. Ieu bah. Ieu bakat nimulkeun kasangsaraan nu langkung nyeri peulih karaosna ku abah. Margi moal tiasa digentosan ku harta bana upami kitu mah. Sakitu bah kasangsaraan abah teh, cek pamikir abdi kitu ge nu bodoh. Cek si Sarim nyaritana beuki wani, da cek pamikir Bah Suri. Dek pamikirna Bah Suri geus moal wani deui ngalawan. Ku Bah Suri gancang ditempos. Teu sangka Jang Sarim boga ilmu sarupa kitu. Sakabeh caritaan Jang Sarim memang bener. Ku abah karasa pisan kasangsaraan anu disebutkeun ku Jang Sarim teh. Malah sakapeung mah sok rajeun aral abah teh ari ras inget kana lalampahan nu geus kaliwat kitu tah. Ku abah teh karasa pisan tugeunahna lamun geus nepi kana waktuna kudu seba.
sering nu bakal disebakeun geus eueuh. Atuh kapaksa abah teh usaha sateka pola asal pamenta siluman pamuntangan abah kacumponan. Nepi ka sakapeung mah abah tega ngorbankeun nu jadi anak. Malah teu kurang-kurang jalma-jalma nu teu tuah teu dosa ku abah dipake para. Duh, abah teh sok watir sakapeung mah. Tapi kulantaran abah leuwih berat kana janji pasini pasang subaya kapaksa lalampahan kitu dijalankeun Jang Suri. Tapi kakara ayeuna abah manggi jalma model Jang Sarim. Malah sakalian we abah teh rek terus terang ka Jang Sarim. Kajadian nu ngabalukarkeun imah abah ruksak teh gara-gara totopong nu ti Jang Sarim teh. Pas sore abah ngabaktikeun jiwa Jang Sarim peutingna aya lini nu kacida tohagana di imah abah. Aduh, reuwas lain bobodoan abah teh. Malah bagi boga pikiran goreng segala rupa. Panjana abah terek peuting kamari abah dibawa ka nagara siluman kitu tah. Ceuk Bah Suri terang-terangan nyaritakeun lalampahan hirupna. Janten kitu atuh lalakon abah teh nya. Nya upami parantos kieu onaman mah. Bade kumaha maksad abah? Nah, teu gaduh maksad kanggo ngarobah jalan kahirupan. Margi numutkeun pangimut abdi bah nu bodoh. Abah teh masih keneh tiasa gentos pilumpangan. Aduh, ke Jang Sarim ke. Abah teh can mikir nepi ka peladinya Jang Sarim. Lantaran sabenerna mah ayeuna teh keur bingung abah teh. Pamenta siluman buta hejo can kacumponan mangkaning pamenta rada hese nu ayeuna mah. Duka kacumponan duka moal ieu. Sabab nu dipesena teh geus rek 3 poe can datang. Jauh Bah Suri darah humanegara jiga nu geus ponok pangharepan. Atuh ku si Sarim pok ditanya. Ke. Namunut naon kitu bah jiga rada aneh ieu pamunut teh. Nu mata. Ai teu pira nama teu pira ngental anak bodas Jang Sarim. Tapi jigana bae ku ujang ge kaharti lantaran anak bodas teh sato teu umum jadi teu gampang meunang sato kitu teh. Jawab Bah Suri. Nah, geuning siluman teh beukeun lah anak. Bawari tu peme kitu mah bah. Margi teu kedah ngorbankeun jalmi ari perkawis anak bodas mah. Lah, gampil nu kitu mah. Keluarkeun we artos sing seueur bagikeun ka tukang moros sato leuweung. Pantiasa bari amal ari kitu mah. Peupeurieun ngahaja ngabagikeun matara. Kitu ceuk abdi mah bah. Ceuk si Sarim babarieuna keur meuni rarangu dina ngomong nama para mitra. Da babari nyarita mah ujang. Tapi kanyataanna geus aya kanalimaan nu dipentaan tulung ku abah can aya nu bukti. Ieu teh hiji tanda yen lanak bodas teh henteu gampang. Aduh, lores tapi nya bahnya. Yang mudah-mudahan we sing ngingal hasil atuh nanging punten we wah ieu. Punten kumaha ari Jang Sarim sok teu bupugu geuning ujang teh. Cik balikan deui Jang, punten teh punten naon? Eta bah. Kumargi parantos lami teuing ngobros ngejanten punten teh abdi teh bade permios. Sanes kirang sono nanging bilih pun bojo dedeupeun ongko. Ceuk si Sarim pamitan ngenta bali. Lantaran memang harita teh geus peuting atuh Pak Bah Suri nyarita. Geus hayang balik Jang Sarim teh nya heug atuh ari geus balik mah. Ngan kade sing minang ulin ka dieu nya. Komo alusna mah waya kieu tak ulin teh jadi ngobrol urang jongjon. Mangga bah. Abdi bade sing sering ameng ka abah ngarah aya rancang ngawangkong. Permios atuh bah. Jangan kade poho paminta abahnya. Moal beres balah. Cik si Sarim bari jerut turun ti imah Bah Suri. Terus ngagidig balik ka imahna. Bari mawa hate nu bungangang lantaran si Sarim geus hasil nebus Rusia kahirupan Bah Suri. Para mitra sadaya. Kocapkeun kaayaan peuting harita kacida jemplingna. Bah Suri saditinggalkeun ku si Sarim ngajentul bae dina kursi sorangan. Bilam sini pamajikanana ti sore keneh geus ngadedempes di enggon siga nu sungkan adu hareupan jeung si Sarim. Ari Bah Suri bari diuk sorangan teh lamunanana kumalayang ka mena-meni. Sakur nu geus diobrolkeun jeung si Sarim ampir kabeh kadenge deui. Dina jero hatena timbul rupa-rupa pertanyaan nu hese dijawabna. Sakapeung dina hatena boga niat rek ingkar tina janji Prabu anu mluka wisesa. Tapi barang dipikir dibulak-balik dibeuweung diutahkeun deui, Bah Suri teu sanggupan nadah sagala rupa akibatna.
saja batik itu pengaruh setan jeung hawa dunya barana geus sakulit sadaging jeung basuri nu matak lamun aya pangaruh saja nu datang hese katarimana. Kitu deui pangaruh anu diasupkeun ku si Sarim ngan saukur sanggup ngagoyangkeun saeutik ari nepi karuntuhna pangaruh setan nu aya dina jiwa basuri macan sanggup. Tapi sanajan kitu ge teu burung aya karasana ku basuri, malah basuri janji dina hatena geus moal deui-deui ngorbankeun jalma teu puguh-puguh. Gancangna carita ti mimiti maotna Nyi Rustiah di Cihanjuang. Harita teh geus aya kana genep poena. Dina hiji peuting bari kaayaan anu sepi jempling basuri jeung pamajikanana. Sakumaha biasa sok dariuk dina kursi di tengah imah. Harita basuri nyarita. Lam sini. Abah teh teu ngareunah teh ieu teh. Ting seredet, ting serblak jeung jajantung ratug teu pupuguh ieu teh. Narek aya naon atunya? Cik ari maneh saruan teu lam sini. Cek basuri mimiti muka obrolan keur peuting teh. Ari pamajikanana pok ngajawab si Ganu Hariwang. Ah, nada kuring mah teu aya naon, Bah. Ngan peuting ieu karasana asa leuwih ti iseun batan nu geus kaliwat. Sigana mah aya nu keur ngaliwat. Hartina mah dina kaayaan kieu teh meureun nya. Ih, sok teu pupuguh maneh masa nu ngaliwat atuh. Tapi raku aya ronda ngaliwat ngadadak jadi ti iseun mah. Ongko da sakieu geus peuting ieu teh piraku aya keneh nu ngulampreng. Lain, Bah. Nu dimaksad ku kuring mah lain nu ngaliwat teh bangsa lelemut kitu kajaning bangsa siluman. Nu keur ngalalana ngajalankeun kewajiban tugas ti rajana. Lantaran pan abah ge geus nyaho nu kararitu teh biarna sok ti peuting geus baheula ulah sok ngobrolkeun nu kararitu barina oge lah mending urang ngabadamikeun kepentingan urang nyata masalah nu keur diteangan ku si Itok teh lantaran asa ku lila-lila teuing nu balang siar teh piraku geus saminggu can aya keneh beja. Ari bener marek kasih rek henteu buru-buru ngabejaan ka urang. Cek bilam sini geus mimiti deui ngobrolkeun Mang Itok. Puguh we ku basuri dijawab. Ih, nya eta abah ge geus boga pikiran kalebah dinya. Malah maksud abah teh lamun teu datang poe isukan rek diteangan ka imahna di Cihanjuang. Ari sabab urang can boga keur cadangan da si Sarim geus puguh gagal. Bisa kumaheun teuing Gusti Prabu Benu lantaran kahayangna can kacumponan. Kumaha ceuk pamikir maneh? Nya alus kitu lantaran kuring rek usul kitu tadi teh. Tapi ari abah geus boga pamadegan kitu mah nya syukur we atuh. Malah lamun bisa mah ulah ditunggu nepi ka pageto, isukan we subuh-subuh ngarah ieu. Lantaran ka urang bisi aya nu datang manten nu nagih. Wah, wari isukan mah moal bisa atuh lantaran abah ge boga keneh hanca pagawean di Balong. Keun urang tunggu heula sapoe deui mah lamun isukan teu datang ka karabah rek init. Cek basuri bari serebung ngaluarkeun haseup ududna tina liang irung. Ari bilam sini pok nyarita deui. Nya kajeun atuh ari kitu mah. Asa ulah nepi ka lila teuing we bisi kaselempek ku nu nagih. Tapi Bah, aya teh sora naon? Cek bilam sini bari ngadengdekeun sirahna. Ngadengkeun sora nu datang ti kajauhan. Ari basuri mending ngarenyag ngadengin nu ngaguruh pok nyarita bangun gugu. Be, cilaka euy lam sini. Sora angin pangiring siluman teh. Buah Gusti Prabu rek nagih yeuh. Aduh, kudu kumaha urang ayeuna nya. Cek basuri bari jeung nangtung leos saku ka kamar deket gua. Geus dijerogap kana duduk kuy nyungcung terus dipake. Koloyong nyamperkeun deui ka pamajikanana nempok itu bilam sini jadi hayang seuri pok nanya ka basuri. Abah, nanaonan teh teh pupuguh make duduk kuy nyungcung eling abah tah henteu. Ongko tadi bingung abah teh tapi nah ayeuna kalah ka ngabodor bari jeung teu rame. Hah, baru kami make duduk kuy nyungcung. Nah ada rasaan make kopiah abah teh. Salah barunya mun kitu mah. Teung teuing limpeuran. Bingung, kami teh lain ngabodor sini. Jeung di deuleu eta sora angin mun geus deukeut pisan. Cek basuri bari ngacungkeun curugna jika budak sakola rek nanya ka guruna. Sedang bilam sini teu nyarita deui.
Lantaran tete lapisan sora angin anu ngaguruh teh beki deukeut. Sora anjing nu babaung tara absen menising cungungung, patarik-tarik, basuri jeung pamajikanana teu wara nyieun nyararita naon-naon. Duanana ting polohok bae bari ngadedengekeun sora angin anu ngaguruh. Horeng harita teh sapeuting rejeng bareng pisan jeung runtuhna karaton Prabu Anom Lokabisesa. Gara-gara Nyi Rustiah ngucapkeun 2 kalimah syahadat. Tekung silila antarana rieg imah basuri karasa ingeung jiga nu dinageun kulini mung hanyakal waktosna Syekh.